Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. Kantulang musuka Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah ke-203. Usuluka alintibina anjir ilallahi ka Gusti Allah alladzi anu yusiru nuduhkeun ilaihi kaituladi saha ahlu hadihi tariqati ahli ieu tarekat wa ta'aritu usul eta usuluka tebina anjeun ilal ilmi kana musyahadah bihi ka Allah. Ilmu di dia mah musyahadah. Bisa oge ilal ilmi kana ma'rifat khos bihi ka Allah. Cirian ilmu di dia. Mana nate ilmu teh ma'rifat khos atanafi musyahadah. Ai ila musyahadatihi tegasna kana musyahadah ka Allah bi aini basiratika kupanon basiroh anjeun tegasna sir bi aini basiratika ku sir anjeun itu lo kata gampang. Musyahadatin tegasna musyahadah tugnika nunjugikeun itu musyahadah ka anjeun anid dalili tina dalil wal burhani jeung tegasna dalil nyata ma'rifat khos lah musyahadah nunjugikeun tina dalil. Wa yu'abiru jeung basakeun musannif andalikal ilmi tina eta ilmu bil musyahadati ku kecap musyahadah bil musyahadati ku lafaz musyahadah wa bi ilmil yakini jeung ku ilmul yakin bitajali kalawan tajali wabil faidi jeung kalawan kaloberan ar-rahmani nu bangsa ka pangeranan ar-rahmani nu bangsa rahman wa ta'arrufi jeung kama'rifatan al-iyani nu bangsa muayyanah nu bangsa nyata wa daukil wijdani jeung daukiah nu bangsa pamanggih
wa ahlu syuhudi jeung ari ahli musyahadah eta mutafawituna beda-beda kabeh. Paminhum mangka eta tina safalihna ahlu syuhud man ari jalma yahsulunu hasil lahu kaitu man naon tajalil af'ali tajali af'an wa huwa ari tajali af'al eta awalut tajaliyati mimitina pirang-pirang tajali indahum di ahli syuhud fayabna mangkapana maka ruksak non fi'luhu pagaweanana itu man wa fi'lu ghairihi jeung pagawean lian ti man fi fi'lillahi ta'ala indirojina pagaweanana Allah ta'ala. Falayaro mangka teu ningali siman fa'ilan kanu boga gawe illa huwa angin Allah. Wa yahruju jeung kaluar itu siman fi hadihil halati dina ieu tingkah anit tadbiri tina ngatur wal ikhtiyari jeung milih-milih. Wa hadhihi ta'riya hadhil halah eta awalu marotibil wusuli mimitina pirang-pirang martabat wusul. Sakitu heula. Hikmah ka 203 nu bakal dibahas ayeuna teh. Nyaeta Ki Musonib ngabahas masalah wusul. Aya paribasa wusul ka Allah. Eta teh ibarat indal muhaqqiqin. Babasaan ahli makrifat khos eta. Da baheula keur can ngaji ilmu tahqiq mah can ngadenge bahasa usul teh. Keur ngaji jurumiyah teu ngadenge bahasa usul. Geus ngaji Fathul Muin teu ngadenge bahasa usul. Paling bahasa teh neangan ridho Allah. Ngan sakitu baheula. Nu populer mah baheula bahasa ti ulama teh ti guru teh naon? Neangan ridho kamana maneh rek macul, rek naon macul neangan ridho Allah. Rek kamana maneh rek kawin, rek naon kawin, rek neangan ridho. Sugan bener ngomongna begitu. Ayeuna mah diganti geus ngaji ilmu hakikat mah geuningan. Lain bahasa ridho Allah tapi wusul bahasana. Loba jalma nu geus ngadenge bahasa usul tapi saeutik jalma nu wawuh kana makna usul. Tah di dia ini dibahas ya. Bahasa usul teh ka Allah. Naon cenah ari ngaran usul teh? Tah saur Musonib di dieu usuluka ilallahi alladzi yusiru ilaihi ahlu hadhihi tariqati huwa usuluka ilal ilmi bihi. Tah kitu. Ari usul teh naon atuh? Tepi logat harfiahna. Tepina anjeun ka Allah. Naon maknana tepi anjeun ka Allah teh? Nyaeta tepina anjeun kana darajat makrifat khos ka Allah. Tah eta bahasa usul. Jadi lamun iman tapi ma'rifatna kakar ma'rifatan can usul itu. Dan memang dina nyatana ge lepah ma'rifat amma can nepi ka Allah. Mentok geneh di akwan. Salat hayang naon?
hayang surga. Ari surga Allah lain. Tapi kalau itu tujuan kita, mentok di surga. Dagang rek naon, rek neangan duit. Dituletik nu loba. Dagang yang dituletik masuk daratan. Man ieu hayang loba duit teh ya. Ari duit Allah lain, duit loba teh Allah lain. Berarti teu nepi ka Allah, sabab tujuanana mentok dina duit loba. Oh, kitu masalah. Ari geus dibasakeun kitu mah kakara ramyang-ramyang berenya mana usul. Itu ari bahasa usul indal muhaqqiqin mah rohani tajalli kahadrat Allah. Eta bahasa usul. Salat mah salat ngan hate kasawah. Ningali kahadrat Allah keur hate ningali kasawah teh. Hate mah teu boga dua, mun inget kasawah poho kasalian sawah. Lamun hate ningali ka Allah mal ningali kalian Allah. Geuning aya hadiatul jam'i wal farqi. Ada ningali ari ngaran makom farqu. Tajalli ka Allah, ta'akul ka makhluk, ari ta'akul mah lain ningali. Angen-angen takul teka tempo ngan ditekadkeun aya, diyakinkeun aya. Ki Umar teh adan di masjid, apal wau ka Ki Umar sorangan. Angen-angen Ki Umar keur adan di masjid. Berarti Ki Umar aya di masjid. Ningali teu ka Ki Umar? Henteu. Yakin nekadkeun Ki Umar aya di masjid didalilan ku sorangan nu keur adan. Eta teh ta'akul ngaranna begitu. Arifin ge ka makhluk lain ningali. Tapi naon ta'akul? Teu katempo makhluk teh. Ngan ditekadkeun aya eueuh makhluk teh. Dari sifat makhluk mah adamun mahdun, eueuh meles. Eueuh dina paningali sir makhluk teh. Tapi hate ngangen-ngangen aya. Karena naon? Karena didalilan ku afal Allah. Aridat Allah teh boga sifat, boga afal. Manya aya tapak aya manya aya pagawean beueuh tapak gawe. Sanajan teu kaciri ge diangan-angan aya. Diangan-angan aya teh katingali ku akalna aya. Nu matak ari mahjubin mah ningali makhluk teh kana datiah makhluk sabab ku panca indra jirim menaki Umar. Tapi lamun arifin mah ningali kaki Umar teh lain kana jirimna, kana surohna. Apal surohna gamarna tuh. Urang ningali masjid tanyak nasi, katingali ku soca, katingali heg peureum sok heg tingali kuate, teh eta surohna. Matak mah al arifin mah ningali ka makhluk teh lain karena datiah makhluk, karena suruhna makhluk. Jadi sebat alam suruh seperti ini. Lamun dinisbatkeun dina tangkal kayu mah mahjubin ningali datiahna tangkal kayu, ari arifin mah ningali gamar tangkal kayu nu aya dina cai. Tuh, wan beda. Ieu mah datiahna jirim ari itu masuk surohna unggul. Tapi itu beda jeung ieu sarua wae jelasna mah. Nu matak arifin mah kajen teu inget ka makhluk. Itu ngangen-ngangen aya makhluk musyahadah ka Allah teu kahalangan. Saperti lamun tangkal kai runtuh parahu liwat kahalangan sabab jirim tangkal kai mah datiahna. Tapi lamun kalangkangna hungkul mah aya dina cai parahu liwat kahalangan teu. Teu tah eta arifin mah gitu. Ada ayat yang merusak. Oh, gitunya. Kaduga teh nuturkeun bahasa Arabia. Nepi ka jadi arifin ta'akul ka makhluk. Lamun ningali datiah makhluk ku soca, lamun ta'akul ku hate beda. Soca ningali imah urang, eta jirimna imah.
Tapi lamun ti dieu urang Jakarta ningali imah sorangan katingali teh katingali ku hatena unggul tah aku eta beda teh jeung anu aslina itu teu sarua naon we ngan itu mah da tiahana mah dicabat aya nu bieu mah nu katingali ku hate dicabat teh eueuh gitu. Eta gambaran. Jadi makna usul ka Allah teh ya eta tepina hate anjeun kana darajat makrifat khos. Make bahasa sejen. Usul anjeun ka Allah teh maknana hate anjeun tajalli ka Allah gitu. Ibarat ahli makrifat. Loba ibarat. Aya deui definisi usul al-inqita'u ammadunahu. Pegat hate tina salian Allah. Eueuh nu katingali ku hate kecuali Allah. Tah eta usul tajalli bahasana. Da hate matara dua cek tadi ge. Ari Allah teh sabalikna makhluk. Allah wujud makhluk Allah kawasa makhluk teu bisa. Allah hirup makhluk maut sebaliknya. Maka yang hareup ka Allah hate urang ukuranana saukuran nukangan hate urang ka makhluk. Sampurna nukangan makhlukna, sampurna yang hareup ka Allahna. Teu pati nukang ka makhlukna, berarti teu pati yang hareup ka Allahna. Malah mah yang hareup ka makhluk nukang ka Allah gitu kan. Gampang ukuranana. Tah eta bahasa usul. Eta teh nu dijelaskeun ku ahli thariqah. Alladzi yusiru ilaihi ahlu hadhihi thariqah. Nu dituduhkeun ku ahli tarekat makna usul teh tah kumaha nu tadi teh. Jadi maksud usul ku ahli tarekat. Anu maksud tepi ka Allah teh tah eta. Tarekat tu mana hadhihi tariqati di dieu teh ieu teh Abdullah bin Hijazi ngaguar dawuhan Ibnu Athaillah. Ari Ibnu Athaillah teh tarekatna tarekat Asyadiliyah. Berarti hadhihi tariqah teh ceuk tarekat Asyadiliyah. Itu. Jadi malah usul teh seueur. Tajalli ka Allah manana usul. Makna usul teh tajalli ka Allah, makrifat khos ka Allah, musyahadah ka Allah. Teu ningali hate kalian Allah, berarti ningalina ka Allah unggul. Pana ti makhluk tajalli ka Allah, ta eta usul eta mah. Ada balik kana diri sanggeus nyaho usul. Ari urang hate tepi teh Allah. Tah eta. Misalnya coba usul mah kari nanyakeun hate urang, maneh hate nepi ka Allah teh. Ari tadi irit ngaji tujuanana ka Allah lain. Nah, lu katingali keur waktu bismillahirrahmanirrahim. Irit kan lu kapelaw naon? Allah lain. Ini kap pengajian bari dina hate eueuh syuhara. Tah eta ini ngaji bari usul. Cicing na pengajian. Anu kata ngali ku hate salian Allah mah. Oh. Anu ka saksi Allahu mumpun. Ngadenge sora lain sorana. Nu katingali kusir. Apal Allah anu wujudkeun sora. Dan Allah nu kasifatan jeung boga apal sehingga wujud sora. Jadi ningalina apal Allah, sifat Allah dan Allah. Tergantung beda-beda ahli makrifat teh. Aya nu ningali kana apal eta ge makrifat khos keneh. Anu ningali kana asma jeung sifat makrifat khos keneh. Aya nu nyasi kana dat
ma'rifatusnya. Nempona kemana tadi? Gampang. Sholat, waktu sholat tadi hati ningalina kemana? Oh, lalu dijawab. Rasakan itu sorangan. Aya kene nu kapelong ku hate salian Allah. Tah eta leungitkeun. Ari ngaleungitkeun ana pelongan hate kalian Allah teh perlu mujahadatun nafsi. Teu bisa kitu wae. Sabab rasa butuh bagi mundur Pak. Mimiti nama resep kalian Allah teh ka makhluk, terutama makanan duit tersebut. Pan resep ka salaki ge sebenarnya mah resep kana duit. Dari itu tiap tebukan duit tapali salaki. Resep tak. Ayeuna mah resep butuh isbeda deui makom. Tuh. Ayeuna butuh. Ayeuna mah balikeun butuh ge teu. Maksudna hatena geus diganti ku intiror ka Allah. Oh, geus ganti. Lain butuh ka makhluk, butuhna ka Allah. Teu butuh ka makhluk. Butuhna ka Allah. Sabab hatena geus dieusian ku Allah ku intiror. Ari kan teu butuh sok ka pelongna. Ari teu kahaja mandara. Itu lamun kalau resep tak sok melong wae hatena. Kalau butuh sok melong, waktu butuh teh kita. Dikeutu butuh maka. Ayeuna mah geus pangabutuh, matak paningalina kita aya hade tajalli ka Allah, teu aya paningali ka akwan. Eta disebutna usul al-inqita'u amanahu ta'rifna. Loba ta'rif usul teh ya. Anu geus paham mah bisa nyen ta'rif serangan. Teu kudu bae kitab cek ulama. Ciri nu can nepi kan can daukiyah dina ilmu tahqiq ngomongna teu bisa iwal ti kudu sareng kitab wae. Ari nu geus daukiyah mah teu kudu make kitab, bahasa uing we sorangan ah. Eta mah kitab mah bahasa kiai, bahasa batur we menang batur eta mah. Bisa jeung tarif sorangan bisa. Ari nu geus daukiyah mah teu kudu make tarif batur. Musyahadah naon? Sir diijah nyaksikan nudat Allah. Musyahadah, praktek realisasi musyahadah itu gitu. Padahal kita mah ru'yatul haqi bil haqi, ningali Allah ka Allah. Deui enggah naripana musyahadah itu. Sir diijah nyaksikan nudat Allah. Berarti lamun hayang nyaksikan nudat Allah, sir urang kudu naik ti rombok ka mustawan ka koma kausen ka awad nah kakakara nyaksikan nudat Allah. Di rombok mah nyaksikan nudat Allah mah. Di Jabarut mah nyaksi karena nudat Allah paling nyaksi asma jeung sifat unggul. Bisa jeung tarif. Di mana tarifna? Laduni menanggurukan Allah itu. Betak anu kudu kumaha kitab mah eta mah cireum can nepi. Betak aya anu nerangkeun hakikat teh mahjub kene, jauh kene nepi. Tah gitu. Aya anu geus deugeut kana nepi, tapi can nepi. Eta mah sok kumaha kitab. Itu sok kumaha kitab nu can nepi mah reuaseun lamun teu kitab pasti salah. Ari batur mah kitab menang batur sahih hukumna. Ieu mah nepi diisi menang uing ke di hadrat Allah sarua jeung menang musone. Mana? Nah, eta mah duli beda deui. Ari menang kitab mah teu menang batur eta beja. Itu baca koran mobil diguling di mana we menacap baca koran tadi lain nempo ari nempo kudu make koran teh teu kan nempo ingat tadi ke pak jurnalisme gitu mata kitab ke sahih hukumna teu kudu make kitab yang make kitab supaya jadi saksi lain uing ngumpul nerangkeun kitu batur geus nerangkeun ngan ibaratna beda kan gitu. Jadi naon jadi saksi karena benerna ilmu urang ka Allah. Kitab-kitab pedang usulid mah lain tina kitab teu ilmu mah. Laduni diurukan ku Allah. Ilmu ka nyaho ka Allah mah lain ladang nalar lain ladang guru ka kiai lain. Tapi naon ilmu ladu wal ilmu laduni tariqul ma'rifah. Mata jalma nu can diurukan rohalina ku Allah, wal usul ka Allah, wal musyahadah ka Allah.
Dari ngaran laduni teh rohanina eta jalma ku Allah diurukan. Ari bahasa diurukan teh kumaha? Dibuka ku Allah karena kalamat luna Allah Ta'ala. Disebutna makom muhadasa atau mukalamah dina makom makrifat khos. Mata makom makrifat khos teh seueur mufatahah, muwajahah, muhadasa, mujalasa, mukalamah, musyahadah, mutolaah. Nah gitu. Jadi anu geus tepi ka Allah mah rohanina di hadrat Allah. Lamun jalma geus tepi ka Jakarta berarti eta jalma keur di Jakarta. Lamun hatena geus usul ka Allah berarti rohanina di hadrat Allah. Geus lain di aqwal. Mata kudu katingali salian di Allah. Mata Nabi Ibrahim mah wa qalbuhu lirrahman, hatena pikeun Allah. Satitik Allah tepat pikeun surah aqwalina hatena. Ari urang Allah lo nah hatena. Anu aya naon? Lu dipikaresep ku hawa nafsu. Jadi hidup di dunia lain ibadah usul ke Allah, tapi naon neangan kahayangna eta sakadang nafsu salah eta mata ge selalu ditanya kunaon hirup sangsara sabab hirup dipimpin ku hate nu dikuasai ku nafsu. Mata kulah kudu kakolah kudu ragu deui calon sangsara mah hirup dipimpin ku nafsu. Calon-calon nu bakal baradama hirupna nuturkeun akal. Calon pisang sarareun mah nuturkeun nafsu. Nu matak awe lamun boga salaki nuturkeun nafsu geus we ngir perjanjian. Sabab naon calon sangsara ya. Daek di bawah sangsara lu. Kira-kira rek kitu wae maka andurkeun wae. Itu ari maroba mah. Keur naon ieu nuturkeun nafsu? Nafsu nu ngaberu, badan nu katem. Cekolot gitu. Boro-boro beunghar fakir ge dipimpin ku makrifat hatena ka Allah, moal sangsara doang. Boro-boro untung dagang, rugi ge dagangna, tapi hirup dipimpin ku hate nu makrifat ka Allah, moal sangsara moal. Awas teh rezeki nu dicekel di Allah mah Allah keneh rezeki madmun jeung maun. Rezeki mutakin, loba kan. Ari itu, ari usaha, ari rezeki maksud hukum. Dan yang mana rezeki teh maksud hukum, teh nyaho madmun, teh nyaho maksum, teh nyaho maun, teh nyaho rezeki mutakin. Di mana untuk perusahaan geus mikirna teh moal gahaga itu. Geus mikir gitu. Bener deui, lamun melak pare ku urang mikirna kumaha? Moal dahar anak jeung pamajikan aing cilaka. Ari nu yakin maka Allah mah kitu. Irit ditinggali sawah pare bea ku urang kabeh. Boga kayakinan hatena Allah kawasaeun ngarizkian uing jeung anak pamajikan uing sanajan lain tina pare nu dipelaku aing. So. Galideur moal. Oh, tenang. Tapi nu dipimpin ku nafsu mah parena alus kabeh. Boga sawah 50 hektar, meunang 200 ton. Galideur hatena, galideur. Naon sababna? Panyakit hirsu teu leuwih. Penyakit hirsu mah hitung dahar geus beak 3 bobok ngan dekeun subur. Ari meunang 200 ton ngan teu seubeuh eta teh kurang keneh mata kayangan seuri. Kunaon kang merebut meunang aya teh batur mah 500 ton. Dibeda 200 sayang 500 bunga mah. Tarima kurang artinya. Ribu nuturkeun jalma nu tarima kurang. Boga dolongan, bunghar, tuturkeun ku urang buru. Tapi tarima kurang kan aya sangsara. Carekan ulun kangkot kumenang bati bieu 200 juta. Kurang keneh atuh da kehe aing disukieun. Langsung 200 juta pakai beli mobil alus teh. Itu ari pakai meuli kapal mah nu butuh kitu mah dan mikirna rek meuli kapal. Beda jeung 500 juta rek meuli sepeda, lo bahasa sana mah.
Ari butuhna diri teh ya teh. Karena rezeki teh dina naon? Urusan nutupan aurat jeung kakuatan pikeun ngalaksanakeun ibadah dahareun, pakeun, pariwasa. Cicing mah di masjid ge, mau bisa mau kudu kontrak. Sampai dasok umum we na kontrakan ge perlu di masjid, tapi udah lu batur cenah. Iman urang ge batur, usaha do Allah oleh urang ya sebenarnya. Pergi mah urang asa urang kontrakan asa batur, ah belagu gede mikirna. Nu urang lu batur di kontrak lu batur sarua wae. Kabutuhan naon saeutik? Pakaian saukuran nutupan aurat, dahareun saukuran jag-jag awak rek ngalaksanakeun ibadah sakitu. Kudu loba teh. Teu kudu buru di juru bro panto malayah di tengah iman. Allah ribu tungtungan nama teu kaburu ibadah, balas uruskeun bekal ibadah. Eta mah jama rek masantren mawa dusna 30. Beliau segala dibawa. Nepi ka datang ka pesantren teh teu kaburu ngaji, batur geus ngaji ge aya urus-urus dus. Teu kaburu pada rek ngaji mau bekal, balas loba bekalna, urus bekal teu kaburu ngaji, tah eta ribu gitu. Dititah ku Allah ibadah usul, ari sarana ibadah usul teh anu dipikabutuh ku urang. Balas urus bekal loba teuing teu kaburu ibadah usul. Ribu eta mah. Eta teh wujudul hijab. Bakal jadi hijab so. Betul menjadi kekuatan bakal. Jadi kekuatan boga guru jadi kekuatan. Ibaratnya mah mau bekal boga guru teh. Guru teh bekal. Ya mah guru kalau jadi hijab. Sugan salah milih guru. Betul mah guru naikkan derajat urang. Nu bodoh jadi pintar sama guru. Lu salah jadi bener sama guru. Sama guru na mursyid bener. Sama guru na salah. Dan salat cek guru ulah. Ya Allah jam ayo ulah ulin ulah cek itu. Ya mau kalah jadi hijab. Sehingga kan panyiksa Allah teh dibagi dua. Aya ukubah muajjalah, aya ukubah muajjalah. Aya siksa Allah di dunia, aya siksa Allah di akhirat. Siksa Allah di dunia anu langsung liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu. Aya siksaan Allah di dunia aya disebutna uqubah muajjalah nu diburu-burukeun. Biasana uqubah muajjalah mah eta teh uqubah jaliyah. Jadi ukubah siksaan Allah ditinggali tina segi waktu aya muajjalah, aya muajjalah. Aya nu buru-buru, aya ditembokkeun siksa. Begitu dagang, tara zakat, dipake doraka hasilna untuk genewe dagang. Eta muajjalah. Ditembokkeun ku Allah. Sok sia mau ka disiksa ku aing terus bari teu zakat ge untung we terus. Lamun teu zakat wae, tak kakara ke ku Allah. Muajjalah disebutna lamun anu ditembokkeun, lamun anu ayeuna langsung begitu aing teu zakat, begitu langsung isukna rugi dagang. Eta uqubah muajjalah diburu-burukeun siksa Allah di dunia. Siksa Allah di akhirat. Maka ditilik tina segi waktu siksaan Allah teh kabagi dua, hiji uqubah muajjalah, kadua uqubah muajjalah. Ditinggali tina segi sasaranana eta siksa aya dua. Naon? Uqubah jaliyah jeung uqubah khafiyah. Siksa anu jelas, siksa anu sama. Siksa anu jelas nu takluk jeung jasmani nu dipikeun ayeuna di dunia. Siksa anu jelas. Begitu tara zakat rugi dagang. Begitu gawe dosa rusak awakna. Eta ukubah jaliyah disebut. Ukubah anu nomor. Siksa Allah nu takluk jeung jasmani urang. Rezeki seuseut rek dahar ripuh. Perusahaan rusak. Awak gering. Asal lumpang gitu bisa lumpang. Ukubah muajjalah. Mun tina sabab dosa urang. Beda deui jeung anu lain tina sabab dosa mah eta mah keur naikeun darajat.
Namun maksudnya eta mah aya baliyatul kabiro pikeun ngalemahkeun kakuatan syahwat nafsu. Eta mun ukubah jaliyah tiba ka jalma nu teu berbuat dosa. Perkara nu goreng ti Allah ka jalma nu teu berbuat dosa eta mah kauntungan dina rohani. Ku Allah dibere cocoba gering nu lila, rugi dagang anu kacida lain karena berbuat salah, tapi Allah rek ngalemahkeun kekuatan syahwatin nufusna. Karena hakikat hijab ka Allah teh kekuatan syahwat nufus. Ari lemahna syahwat nafsu ku 5 perkara. Eta kunaon? Bil baliyatil kabiro, bil ju'il alim, bi kuwati sirril mursyid. Eta. Coba nu gede teh ka urang. Eta teh keur ngalemahkeun syahwatna supaya hate tong kahijab ku kekuatan syahwat nufus. Beda jeung nu berbuat salah. Begitu zakat henteu, begitu dunia dipakai milaraan indung bapak, begitu dunia dipakai milaraan dulur, Allah langsung ngaruksa perusahaanna. Perusahaanna ruksa, awakna gering. Rezekina jadi sesek. Budak mabur pamajikan leungit. Ribu guys. Eta ukubah jaliyah disebutkan. Bab siksa ge kudu diaji heula urang. Asal lu goreng siksa henteu. Lamun li ahli dzunub, li ahli khotoya, pikeun jalma nu nentang hukum Allah, jeung Allah ulah ngarompah terus dipigawe. Bakal dohir ukubah jaliyah. Siksa Allah lu dipikeun di dunia jeung ku Allah diterapkeun kana jasmanina. Keur waktu manehna getol ibadah mencager, begitu nentang Allah diberi gering ku Allah. Perusahaanna rusak. Asal jalma resep jadi ngarewa itu. Sobat-sobat jadi jarang. Ukubah jaliyah dari sini. Ukubah jaliyah dibikeun kasa li akhlid dulu. Pikeun jalma-jalma nu berbuat dosa. Sekolot melak cabe mau jadi ponteng. Tah gitu. Melak hade mau jadi berarti timbul tina kagorengan urang sora naha seseutreut kitu. Boga dosa kakolot can tadi hampura ka buru mah tapi ayeuna teh mesti katobatan moal bisa ditutupan ku salat moal bisa ditutupan ku bunga haji iwalti cek Allah kudu ditutupan ku susah ngangan rezeki. A'udzubillahi min pangripu-ripu bari teh salat ge salaki diarah kene lupa duit mah majikan. Nah, ieu mah salat ngedul duit teu boga keur naon salat mendingan perjanjian anak hirup hayang bagjam mah kan ulah nuturkeun hate nu dipimpin ku nafsu. Jadi calon sangsara mah nuturkeun hirup di mana nuturkeun nafsu calon sangsara. Balaki rek pamajikan tempo nuturkeun nafsu nuturkeun akal. Keur salah ge nuturkeun akal mah bakal beuki bener. Bodoh beuki pinter. Sebut dosa beuki kenol. Sabona nuturkeun akal. Tapi nuturkeun nafsu boro-boro bodoh pinter ge kamalinger. Moal matak bagja hirup awewe dipimpin ku salaki nu pinter bari teu bisa bener. Sangsara hirup. Boro-boro fakir beungan ge kata langsara. Nausana hirup nuturkeun calon anu barajat teh nu mana? Nu hirup nuturkeun akal, hartina dipimpin ku hate nu makrifat ka Allah. Gampangnya geus gaji ilmu kaki ku rumus hirup teh. Teu kudu jadi profesor heula teh. Profesor ge teh nyaho Allah mah puyeng nuturkeun langkah. Profesor itu roba hirup ribu rek dahar tuh kaburu disuntik ku lapun nutrisi per 3 jam sekali dahar tuh kaburu aya ribu-ribu teh majikan boga walah mah hebat tapi papanggina 3 bulan sekali wah ribu eta dunia loba samenit 200 juta menang we tapi hirup ribu lantaran naon cing? Lain kurang beunghar, lain kurang pinter. Karena hirup salah nu mimpin. Naon nu mimpinna? Nafsu, lain akal nu mimpin hirup.
Maka bu sarjan boga salaki pakir lamun hirupna dipimpin ku hate nu ma'rifat mah insyaallah calon bagja teh leuir-leuir ge jadi bagja. Heeh barang kawin masang sara geus pakokolot beunghar. Wah halus banget. Heeh keur budak mah baheula teh pati bener beuki kolot beuki bener. Ari dipimpin ku nafsu mah beuki kolot beuki lurus tunduk. Mah beuki bener. Aya bejana nafsu ngolotan. Lamun bener beuki nafsu bakal eleh ku umur mah beuki kolot jalma kudu kabeh beuki bener. Bener. Ain kumaha marifatna hate ka Allah. Oh bejana wah ieu mah geus kolot, nafsuna bener geus ngolotan. Teu ngolotan nafsu. Sarua wae jeung budak ora. Antara ulin sok teh inget sok asup angin. Cicing di imah lain teh hayang sabenerna nafsuna sarua basa kenor nafsu. Ieu arti kenor nafsu mah kakuatanna kunaon? Ku dzikir nu mutawamah jeung tafakur. Bil ju'il alim, bil baliyatil kabiro, bi kuwati siril mursid. Boga guru mursid hebat ilmuna, kakara bismillah ge, bismillah katay neraka. Can bisa naon kakara apal bismillah aing 3 ta guru. Jeung Fatihah. Tapi rek neraka jadi umum we. Aya ilmu cangkorang bongkar 100 kitab bisa kalogatan. Tapi teu tajong suku mah teu kalogatan, bebol ka hade. Rugi dagang bebol ka hade. Teu kalogatan, kitab 100 kalogatan. Rugi dagang teu kalogatan. Wanyal logat teu tajong bebol ka hade. Rugi dagang leyang-leyangan dukun, menyalogatan leyangan dukun rugi dagang. Tanyakeun ka ajengan sorokeun, tah rek sorogan naon? Rugi dagang. Naon logatna ieu? Tah kitu kuduna mah. Di kajengan teh moal kitab sorokeun problematika hirup nu keur disangareupan kumaha. Naon jan? Sorogan kan. Sorogan naon? Pamajikan loba obrolan. Naon logatna ieu teh? Tah mun geus kalogatan mah kaharti moal salah. Siapa pamajikan salah dicarekan atuh kudu ari geus balik mau balik deui ribu. Atuh da logatna nyarekan maneh pamajikan salah lain. Dan perlu dicarekan. Itu kudu diomean dan dicarekan, ari nyarekan ngomean lain. Labuh ditincak dileyak. Ari labuh mah kudangkeun mun rarut obat merah eta nulungan ngaranna. Ngomean eta mah. Gak masalah, dikekesak salah. Dandanan, omean. Nafsu ka. Kapangir rumus hirup mah. Teu kudu beunghar heula teh. Hayang ka surga aing aya beunghar heula geus loba duit kerek ngaji, geus ngaji kekara cenah teh. Ketol ibadah, wah belok. Keur waktu teu boga duit ya, bisa ka surga teh? Tah tanyakeun ka Allah, ka mana jalanna Gusti? Siapa euy, loba tungara geus. Balik ka aing liwat pintu sobar. Teu kudu beunghar. Sarua jeung beunghar pinter syukur, nepi ka Allah, nepi. Pakir ge nepi ka Allah. Lewat pintu sobar. Nepi ka aing sih kamu. Ari sobar teh barangna jeung naon? Jeung makrifat ka Allah. Sobarna jalma saukuran makrifat makrifat hebat, hos, sobarna hebat. Lamun makrifat anu reyod teh, sobarna reyod. Maka sok aya nu geus teu kuat aing rek balik we, geus teu bisa sobar. Aya kitu teu bisa sobar tah aya karena iman. Ukuranna iman, mun ku masalah leutik teu bisa sobar, ciri iman urang leuwih leutik daripada eta gitu. Marifat urang leuwih leutik. Siapa lagi anak hayam jam 5, salat maghrib jam 8 sia. Berarti marifat teh saanapeun anak hayam. Anak hayam sabaraha hargana? Anak hayam payu 500 perak 1000 hiji mah. 2.000 benar karo. Ta iman anjeun mah saanapeun 2.000 perak. Hargana. Matak eleh ku anak hayam ge tah kitu gampang ukur. Dalam gede mah iman berburu anak hayam, sapi ge mau tak kahalang. Beureun sapi paeh jam 5, aing salat maghrib masih awal waktu tuh. Paeh jam 5 salat maghrib engke setengah 7. Kaliwat wah.
Sanggeus marifat ka Allah jalma mah ku Allah dibere paham pikeun ngamaknaan ma'anil, pikeun ngamaknaan ieu dohirul maujudan. Rugi dagang kaartian. Naon perkara nu disanghareupan nu alus nu goreng bisa kalogatan kumanehna. Hartina bisa ningali kana ma'anil gue bi dia. Boro-boro untung dagang rugi ge teu mata jauh di Allah. Ngadeuketan Allah terus. Gampang aing. Liwat rugi dihiwatin tu sobat. Kudu deui. Ulah yang beuleuh. Yo mau pada jadikeun tukang tani, minta ka Allah jadi tukang dagang. Antara jadi tukang tani mah aing wiridan penting 10 balik subhanallah terus murah tasbih. Daburang 1000 tas macul. Nyalahkeun ka Allah Gusti atuh dah salah jadi tukang tani abdi teh. Jadi awak teripu teu kaburu, cenah dikira anu loba ka Gusti. Patak pindahkeun we Gusti abdi ka tukang dagang. Jadikeun abdi tukang dagang. Oh. Itu teh suul ada begitu teh. Yang kagoreng ka seperti Allah teh salah nantukeun aing jadi tukang tani teh. Kudu jadi tukang dagang. Sekarang pintar siapa tan aing. Nyalahkeun ka Allah. Atau ku Allah teh dijawab, lain pedah maneh jadi tukang tani teu kan gawe wiridan geus. Pedah maneh teu kuat makrifat bisi teh nyaho. Batur ge kuat marifatna jadi tukang tani kan gaeun sama penting wiridan. Siap pindah ke tukang dagang, tenempo tukang dagang loba teu wiridan. Tukang dagang loba teu wiridan. Oh, sia ge can pubuh kalau bisa wiridan. Bo kalau ki ngedul jadi tukang dagang momen itu suul ana bari nyalahkeun Allah. Nyawana. Upaya haja dijadikeun tukang tani. Jadi teu gawe amal teh ulah nyalahkeun kana dohirul maujudan. Atuh da teu boga ongkos abdi teh Gusti itu bisa ngaji. Nyalahkeun pada teu boga duit. Batur ge loba nu boga duit sing ini teh haji itu maksud mah. Da mulai ge sabenerna malah pada teu boga duit itu maksud ini teh. Da bisi boga ge mana teh nyeun alasan. Teu kaburu cenah ya anu. Bohong nyalahkeun we kana penentuan kana hukmul wati ti aing cik Allah taala. Ya mau pertahan Allah bener tuh kira-kira. Gitu. Pada terbuka duit, jadi itu bisa ini dia. Hari kemarin beli motor terbuka duit bisa beli gini. Nganyuk kerja gitu. Hari beli motor sanggup nganyuk kerja gaji, sanggup nganyuk ongkos. Beli sawah sanggup nganyuk, sanggup 2 juta, 10 juta. Datang 12 juta, 10 juta deh nganyuk. Sanggup tak 10 juta nganyuk. Narik dengan ilmu saya tercenang, tersanggup. Nganyuk 10 juta. 1.000 perak ke. Berarti nu bukti mah lain masalah bener jeung salahna. Naon? Nentang nafsu, nentang hukum waktu itu bukti. Pindah yang jadi tukang dagang, nganyalahkeun Allah nu bukti mah. Mana lagi apaleun loba tukang dagang kana wiridan. Kuduna mengerti lamun jalma pinter rohanina. Aing teh lain pedah jadi tukang tani 10 balik murah. Pedah teu makrifat ka Allah jadi tukang tani. Da batur ge loba tukang tani parana wiridan. Ari Subki Kabir teh tukang tani we tukang tani. Syekh Subki Kabir teh eta teh jalma pinter. Tukang tani, ngabiayaan budakna teh ladang tani. Malah santren budakna tanu ngangit jamul Jawa we teh anakna Subki Kabir, menyebabana belet-belet teh. Cek Jalaluddin Sayuti anu boga taklipan kitab 600 jilid mulih hijikeun kabeh. Ulama Mesir, bedi di zaman Ibnu Taimiyah lamun eueuh Subki Kabir sasar kabeh kiai itu. Namun sampai Ibnu Taimiyah ngaistinbat hukum ku Quran yang hadis langsung. Padahal lain mujtahid mutlak. Ku Subki Kabir dicoret kabeh teu disalurkeun heula ka mazhab. Teh jagoanan sia teh cenah. Leh hebatna Subki Kabir, leh.
Itu tukang tani, banyak muridana banyak. Loba tukang tani jadi waliullah, loba. Makanya lakukan aing cek kalau sia bila dijadikan tukang tani sia teu panjang wiridan. Nyalakeun hukmil wati lain. Maneh eleh ku hawa nafsu. Nu mata kalamun urang hate kalindi ku syahwat jeung hawa nafsu, golabatil hawa wa syahwat. Geus hakikatna mah teu ditulungan ku Allah pikeun ngalehkeun nafsu eta teh termasuk uqubah khofiyah. Siksa Allah nu samar. Tibana ka mana? Kana rohani urang. Disiksa rohani. Manusia disusun tina dua unsur, hiji jasmani, kedua rohani. Kesalahan dohir jadi siksa dohir, kesalahan batin jadi siksa batin. Anu jadi sabab salah naon? Nuturkeun nafsu. Nu matak cek Ibnu Athaillah, wan nafsu majbulatun ila isaatil adab. Watakna nafsu mah goreng adab tata karama. Jalma goreng adab-adaban teh nafsu meuning pieu. Ka guru culangu, ka Allah culangu, ka pada manusia culangu. Artina culangu teh goreng adab tata karama lain. Bahasa Inggrisnya culangu. Siapa culangu aya tamu. Letik-letik ke tamu paling krim doe pas culangu. Dosa, enggak tamu gitu. Paling krim doe pas. Jalma ngahormat tamu mah saukuran maripatna. Mata jalma lamun teu pati marifat teu pati hayangeun ari tamu. Gampang sebenarnya. Kemana ka anu? Luh cenah ieu teu bisa. Teu pati marifat teh kalau. Paling krim doe Pak. Betul ke hayas ke diudangkeun ya tamu mah. Jam tamu mah utuh datang wariki balik wa dosa. Petan jalma mah lamun kalobaan tamu teh loba rezekina. Aya ngatamuan aya remungeun. Aya tamu teh gawat dipel deui mana teh kotor cenah. Magor sing jago. Tamu sorangan wae. Kedua juri beli kopi. Mungkin orang jelema mah pohon marifat. Batur mah atoh katamuan. Tamu mah memeh datang rezekina Gusti heula ku Allah. So, rezeki keur tamu teh Gusti heula. Mata jalma rek loba tamu mah dibeungharkeun ku Allah. Tak kudu atoh datang ke datang tamu seuleuh 40 orang. Wah, hebat ya. Saya urang saurang mau ada saurang balikna cerebeak lin di bawah 40 mah. Ya mau katamuan 3 ngaleter. Rugi cenah itu apa macam ratusan tamu teh atuh dasar bodoh teh teu apal khususnya tamu diaje heula sarogeun bab tamu kajengan loh atuh betul oh bari rezekina entek jalma teu terpati katamuan terpati rea rezekina kita di mana cenah geuning teu beunghar ya Allah ulah kudu riweuh Kang. Lebih harta le dicekal ku urang, dicekal urang nya nu Allah keneh, nu dibatur nu Allah keneh man. Itu kan alamatna tah anu geus buguna. Jadi tu di kono mubrom, ieu ka dieu, ieu ka dieu, ieu ka dieu. Jadi anu aya di nu baleungan teh teh gudang Allah teh kudu dialamatkeun ka urang, cadu moal di dahar ku manehna. Nu neangan manehna, nu mesakan manehna, nu nungguan manehna, nu ngadahar batur. Da eueuh alamat keur manehna, dahar nu aya di manehna. Keur batur ripu. Lamun teu niat ibadah ku urusna amanati Allah, geus teu kabayana naon, teu dunia teu akhirat. Di dunia ripu urus keur dahareun batur, datang ka akhirat teu boga ganjaran ada urus, da teu ridho teh ngurusna. Betul datang beunghar sing ridho aing teh riweuh ku amanati Allah, kada bisi salah ngagunakeun. Lain sieun Allah beunghar teh, sieun salah ngagunakeun jadi siksa teh. Halalu hisabun, haram ada. Urusan dunia mah halal dihitung mah kudu, haram geus puguh jadi siksa. Itu. Lain ngarasa untung betul mah. Dibere dunia loba musibah. Loba teuing aya dunia sentuh kaburu ya teh. Ngaji sentuh kaburu sok salah. Malas nguruskeun dulu, ari teu diurus disebut jalma bodoh. Batur buah sawah teu diurus, jauh teu kan. Si bawa betul, datang lagi dicarekan heula.
Tapi aneh dunia mah dicarekan kalau daratan kan nyarekan. Bener kelompok. Datang we 100 juta sampai ke pohon salat balas atoh. Mungkin datang we itu. Jadi duit mah atohan kene kan sok nyarekan datang. Datang duit carekan. Tapi nah hate nyarekan orang. Carekan. Ulah di batu bisa disebut jama gelo. Bupal alusna teh zaman nyarekan duit. Apa gitu? Duit dunia watak takabur. Oh, aing bahaya ieu. Itu tukang tipu, jalma pang pirang-pirang, jalma sabab boga sia teh jadi takabur hirupna. Bahaya aing takabur. Namun aing sifatan diganti ku sifat tawadhu ku takabur, silakan. Oke kata mau panik sati Allah. Mantak begitu datang, dia dicarekan. Datang duit 1 juta, bawa ke headshot ke datang. Nyawa aing teh sia teh tukang tipu. Mang pirang-pirang jelema nu pas aing rusak ku sia cepat. Careka. Tukang tipu sia teh. Doa kalau ya Allah, moga-moga abdi ulah kapitnah ku ieu duit 100 juta nu datang. Karena dipilahkeun kana lomari teh. Ditulah kurang. Insyaallah salat moal kabawa kana hate, lagi dicarekan tadi. Lamun ato, aduh bade diciuman urang teh. Dibungkus asupkeun padahal mah geus teu kurang urus ditulak na peti dikunci asupkeun ka lemari lemarinya dikunci lemari di kamarna dikunci kamarna di imah dikunci ini salat eta Allahu Akbar hate balik deui nu mah lemari jadi salat jadi fitnah cilaka aing gara-gara duit rea aduh teh curi kalau minta tolong, lain kudu duit tadi picar. Hate men, urang kudu minta tolong ke Allah, ngarah hate atau kapit. Nah, lain salah bukan duitna, lain salah dengan duitna, ngan kesalahan kecelakaan anak anjeun mah Allah tulungan hate anjeun kapitna ku eta duit sebab hate dipimpin ku syahwat jeung hawa nafsu eta. Geus boro-boro teu boga duit, loba duit ge calon sangsara, hirup dipimpin ku nafsu. Atuh gampang namanya hirup hayang bagja pimpin ku marifat ka Allah mata hate sida marifat ka Allah boro-boro beunghar fakir ge bagja dunia akhirat boro-boro pinter bodoh ge jadi murid sholih selamat dunia akhirat keduri teu kudu pinter heula teu kudu beunghar heula tina bodoh ge nepi ka Allah liwat naon murid sholih tina fakir nepi ka Allah liwat pintu sombal taroki jeung suluk dina sagala kakurangan urang tiis hate henteu Ngarasula berarti ridho jeung narima kana panasis ti Allah hartina teu nentang hukumul waktu dijadikeun jalma fakir lain hayang pina tina fakir kana beunghar tapi hayang dibere kuat coba dina fakir ari urang mun rugi dagang sok mikiran balik di kana untung atawa sok menta sobar heula ka Allah minta sobar heula tenangan dukun supaya jadi menghargai. Eta mah ripul gitu. Dunia mah kanu nukrang, kanu nyarekan, kala daratan. Lamun kanu sok ngogok dunia, kabur sih. Aya ge cicing istidrat rek dilekakeun urang. Lato. Diajar nyarekan dunia geura, karena loba dunia datang. Lu kalau datang. Pas main bola muka center aing cicing di halangan kalau kan lupa anu main bola mah budak-budak jadi keur main bola oh lewat turun apal bikin kasih eta mah bahayaeun mah kaja disenterkeun ke penonton ku aing ya kada sih nu ngatur dunya teh Allah itu maka kabah mah geus langsung kunaon si anu silang kabah rusak wah jigana usahana salah niat teh cenah salah niat tak, yang beunghar, moal beungharkeun ku Allah santri mah. Sambil ditulungan ku Allah, ulah sia cilaka. Jadi usaha yang beunghar teh salah niat kan? Khawatir aing salah niat, bari kene ulah sila hasil. Dalam mulai dihasilkeun mah cicing dia dina salah niat terus. Mata kalau naik santri usahana hayang beunghar, moal dibeungharkeun ku Allah, Allah mah geus kitu. Salah niat. Coba usaha ulah yang beunghar. Niat ibadahku kasab. Hasilna rek dipake modal keur milari ridho Allah atawa ibadah usul Allah. Lamun urang minta dunya keur modal ibadah usul Allah mere. So.
Tapi lamun neangan dunia aing hayang beunghar, hayang hebat cek batur, leuwih daripada batur. Lamun santri mah ditulungan ku Allah, diruksak moal beunghar. Dan kajaba lamun lain santri teh mah geus kanggo nentang ka Allah, istijrah teh mah. Salat getara boro-boro niatna hayang beunghar, keur usaha ge salat tara, eta mah loba. Diberena ku Allah, ngan panyungkun ulah ato. Ditulung ku Allah. Mantap gampang rezeki teh dina 3 tempat, dina 3 makom. Hiji makom mustadrojin, makom istidraj. Eta. Gampang rezeki ngan panyungkun. Ulah hayang itu. Kadua dina makom sobar, gampang rezeki. Mantap jalma nu ahli ibadah lamun can nepi ka makom sobar, can tahakuk ka makom sobar, seuseuh rezekina. Ahli ibadah. Nepi ka makom sobar, walah ada ratang teu disangka-sangka. Dari itu sok ngelarekan duit teh, Pak, dicarekan mun datang. Tapi ulah hareupeun nu merena nyarekan hangke geus balik. Kalau begitu, ya Kang, mere kayak sia mau ke datang. Mungkin mau datang deui nu mere batu. Salah teknik itu mah. Lu ke nyarekanana sorangan. Pamajikan mah hafaleun nyarekan duit itu. Sabu disebut jalma teh gelo, jalma gelo. Salah kiai ngirang mimitina. Nyarekan duit itu datang. Batur mah hayang. Kan bisa ngajal mau gelo majikan. Komo terang ngaji hikam mah paribu. Majikan lu terang ngaji hikam mah ngartieun mah nyarekan duit calakina. Tapi lamun sok arti anu sok ngaji mah moal hafaleun. Kenaon bebal kehet salki aing di kamar diri teh keur berapa duit 1 juta. Oh alus lah. Insyaallah salki aing mah kapitna, salki duitna teh dicarekan. Itu kamu ngerti. Tapi lamun terang ngaji hikam mah ngartieun. Jadi tuh mah kena kan. Mata mesin apal ringkep pantau sorangan nyarekan duit. Itu terus lah panjang teuing. Masalah nama geus kumpul ieu di dinya. Jadi makna usul teh makna ketika Allah teh artina nepi kana derajat musyahadah jeung derajat ma'rifat khos. Jadi hakikat kebagjaan hirup dunia akhirat teh Allah ngamusahadakeun hate urang. Sanajan jadi tukang salat tapi lamun Allah ngamahjubkeun hate urang eta salat anicca di Allah. Moal lebih ka surgana Allah mah. Sabnaon babul usul lah ditutup ku Allah. Babul sia mah boro-boro neraka ibadah ge teu hayang aing kasampeurna sia. Dolakan ku aing pantona cika Allah. Cirina dina salat riya ujub sok suci dina salat. Eueuh suhudul minna. Teu dibuka babul usul. Boro-boro bodoh pintar ge moal nepi ka surga. Boro-boro fakir beunghar ge moal nepi ka surga. Boro-boro teu bisa ngaji, pintar ngaji ge moal nepi ka surga. Teu dibuka babul usul mah ku Allah. Taklah bajal manu pinter kapalingan akhir. Ari usul teh mana tungtung lah tujuan urang Pak. Sebenarnya ma'rifatullah. Hirup urang teh lamun dipapaeun. Tujuan hirup jalma boga akal sampurna neangan ka bagja. Hirup teh pikeun ikhtiar, pikeun berjuang neangan ka bagja. Ditanyakeun ku urang ka Allah, Gusti, ari anu gaduh bagja teh saha? Jawaban aing cek Allah, oh bukan bagja batur salian ti aing. Ari Gusti, bagja teh di mana ayana Gusti? Nah di aing cek Allah bagja. Iraha dipasi kasaha dipasikeun ridho Gusti teh. Jeung iraha dipasikeun kasaha masikeunana jeung iraha dipasikeunana tanyakeun ka Allah kan. Diajar urang mun boga pagabutuh nanyakeun ka Allah. Butuh duit, butuh rezeki, Gusti ka mana abdi milarian rezeki. Ya mun teu nanyakeun, padukuh nanyakeun ka mana aya ki? Kaki ka pakudan, kaki dua sia dagang roti. Orang geus 2 tahun teu beunghar-beunghar. Pasalingsingan jeung hukul wakti. Rezeki mana yang belah kaler di tangan kaki dul pasalingsingan ya trekeun papangih rezeki. Terus 2 tahun kakara sugan ka kaler cenah. Soal ka kaler begitu langsung maju beunghar. Kakara ngomong, "Mun ti baheula aing ka kaler cenah saha." Tanyakeun heula ka Allah. Tanyakeun. Iraha dipasikeunana ridho Gusti teh jeung kasaha? Dijawab ku Allah. Aing mere ridona
ka jalma anu usul ka aing hatena. Nu teu nyarikeun tujuan, teu ngarejengkeun tujuan, teu ngarejengkeun patekada. Bahasana kitu tuh. Teu boga tujuan kasalian di Allah, teu boga patekadan anu bener kecuali ka Allah. Artinya bener teh nu beunghar Allah hungkul. Salian Allah fakir. Nu bisa Allah hungkul, salian Allah teu bisa. Nu hirup Allah hungkul tah kitu kan. Marifat jeung tauhid ka Allah. Kita bahasa usul teh, Pak. Iraha dibikeunna waktu hatena usul dibikeun ka saha? Ka jalma nu hatena usul. Geus bahasa usul. Tah ayeuna diartikeun naon makna usul? Nepina hate ka makom makrifat khosda. Jadi itu lo sanajan bungar mau panggil jeung ridho Allah lamun teu usul. Wah, dan dibikeun lagi kana usul. Ketel salat ngaduk-duk tarang itu ka hideung. Meunang ridho Allah. Hatena mahjub mah moal papangi jeung ridho. Sabar ridho teh dibikeunna ka jalma nu usul jeung waktu hatena usul. Gitu. Gampang nanyakeun. Maka tanyakeun ka Allah, mun teu bisa nanyakeun ka Allah, tanyakeun ka jalma nu nyauheun Allah. Itu. Mulanya aki pakebonan bicara ngaji terus salat naon. Oh, teu bisa naon. Ngajawabna kalau puyeng murah. Jadi puyeng. Maka bahasa usul teh musyahadah. Musyahadah mana? Musyahadatin tughnika anid dalili wal barohin. Itu wal burhan. Jadi musyahadah nyaksi ka Allah nu teu kudu make dalil. Makrifat anu teu kudu make dalil. Nu yakin biru yatil iyan. Eta teh ngaranna musyahadah ka Allah. Nu yakin bidalil mancan aing geus tepi samisa aing geus dekadkeun Allah bisa, Allah kawasa. Geuning yakin Allah kawasa didalilan ku ieu makhluk. Eta mah can usul kasupna. Eta mah lain musyahadah, makrifat oge, makrifat am. Maksud usul ka Allah teh makrifat khos ka Allah. Eta sing apa lain. Jadi orang anu kudu ngejar teh naon? Marifat khos. Di mana geus marifat khos berarti geus usul. Di mana usul meunang ridho Allah jeung dibere ridho kitu. Ali Allah geus ridho boro-boro beunghar fakir ge. Moal matak jadi sangsara moal. Fakir teu boga dicekal hungkul pas jalma mawa ATM. Teu moal duit ngan mawa ATM 2 miliar na ATM. Sangsara moal. Oh. Ya mah teu moal duit ATM teu boga sangsara eta. Gitu. Aya nu dibikeun, aya. Sok ku aing dibere ayeuna loba cek Allah taala. Nah, eta na ATM saware, dibawa saware. Wah, gitu. Kalau gitu ieu aya keneh na ATM di kudu ribu, Pak. Gitu, Pak. Lamun dibikeun ayeuna kabeh, wah. Lamun rek dipake pembalasan amal waliullah dunyana heureut teuing ka. Boro-boro ganjaran salat subuh 2 rakaat sunat memeh salat subuh hargana mun dinilaikeun ku Allah jeung dunia leuwih berharga daripada dunia jeung eusina kisah. Hirup 50 tahun salat subuh terus 2 rakaat kalikeun kana dunia sabarkaha wala mamahi dipake eusina sorangan kurang panjang bersih kabeh tempatna saurangeun jalma mukmin ku Allah dibukakeun dibikeun kabeh ditileikeun kana urusan dunia saurangeun keur pembalasan waliullah sakabupaten Tasik heureut teuing keur wadah cing paham urang kana ilmu tahqiq jauh heureut teuing wadahna dunia salat subuhna mau ngajina wah eta mah geus teu ka itu heureut teuing ka maka terbikeun ayeuna geus cenah mamahi dihitung bukan duit ya 500 juta rek dibikeun ka budak. Alah kantongna teu mahi euy. Istilah cara jig balik ke ditu asupkeun deui kana ATM dia bawa ATM di. Leungit blokir kumaha gampang. Pan gampang ceuk Allah. Ente kudu sagala ting loba mah ribu urusna. Boga sawah 200 hektar. Buka mobil 800 atau 5.000, 1.000 ngurusna, ngurus supirna ke puyeng.
Ulah loba teuing cikalah saperluna anjeun we. Di uing lolobana mah dituna cikal. Batang begitu butuh hatena ngertet rata. Jadi raja dunia akhirat. Dicukupkan ku Allah kebutuhan dunia akhirat bari teu kudu neangan itu nu rata. Mane sakadar cau sok teu kudu melak cau sia baca. Cicing we. Subhanallah ngaji kan. Pelak cau mah batur ku aing dititah ge tapi keur maneh sebenarnya buahna mah. Cek mana nama rasaan keur manehna pelak cau, umat, cau raja, cau. Tak anu teu melak cau ge sakapun sok hayang cau li. Sok ajengan aing asa arekeun lamun cau emas aya na. Geus ngarteg tah hatena, langsung Allah nugaskeun. Hei, geus asakeun. Asakeun cau aing. Antarkeun sakali itu. Mun titah nganterkeun kitu wae moal dianterkeun ka koet jelema. Paksa ku arwah dibere panjak sia-sia nyeri jeuli ku aing. Ka dokter teu angges-angges sugan aing kudu ka ajengan minta doa aing. Ngan duit teu boga aya mah cawe dua sikat. Teu ditirikeun ceuli mah moal dianterkeun sia mah ku aing cik Allah. Aya sabab urusan dunia mah kan. Sabab nyeri ceuli gagauran ini cenah. Teu kudu dititah batur bilang sorangan Pak. Dua sikat aku bikin. Assalamualaikum. Begitu beres ngerteg hate yang seumas. Datang assalamualaikum dijinjing cumpak senang. Ali ini kisah geus apal ta seumas nu aing geus datang ya. Ini kisah bala teh kudu apal nu melak cau keur aing saha poe anu saha si anu nu nganterkeun. Apal ahli ini kisah belum buka sapah kalam bisa. Teu galideu. Atau teh ini kisah yakin aya rezeki maut, rezeki madmun. Geus teh cing we. Aing teh dihayangkeun hungkul, cabut teh corek di barikeun dicumponan ku Allah. Lamun hayang hungkul lamun mere berarti aing teh kudu kuat sabar. Teu papanggih jeung anu dikahayang. Gitu. Berarti kudu mujahadatun nafsi. Allah hayangkeun lain kadar cau supaya boga ganjaran mujahadatun nafsi ditaikeun derajat ku Allah tina hayang cau. Oh bener euy. Atau bukti benar tadi. Assalamualaikum cau dijinjing bisa. Begitu eureun ngartegna buka pantau naon ka? Waduh, nyeri cepil tuh. Saminggu teu cager-cager. Cik benta doa teh cenah. Sok baca bismillah, bismillah naon we baca. Baca we doa bikeun, begitu dibikeun cai tadi uyuh. Rek cager rek teu bener. Cau mau dibikeun Pak. Untuk cager mau dibikeun tak kitu mana. Geus ngadoa bikeun uyuh balik we moal cai teh rek cager teh. Da cau geus lepi. Cek Allah yang pentingna mah nganterkeun cau sia. Wadah. Saling marifat mah geus paham teu kudu sulit, Pak. Iya jelema nu teh nyaho Allah, ya teh kumaha hirup teh melak sugan dina meureun. Balas ribu lila-lila jadi suniwan ribu jelema teh marifat. Geus lah, kalau dituturkeun jelema teh marifat satena ka Allah boro-boro bodoh pinter ge sangsara dunia akhirat. Boro-boro beunghar, boro-boro pakir. Beunghar ge katalangsara dunia akhirat. Diberi marifat maka Allah. Tapi lamun diberi marifat ka Allah, enggak jadi raja dunia akhirat. Naon wae bisa ka manaan. Teu kudu riweuh. Kira aku kurang yakin bisa bejakeun kitu tah. Wa yu'abbiru an dzalikal ilmi bil musyahadati wa bil ilmi yakini tuh. Bahasa ilmu marifat tadi teh. Ilmu teh naon? Marifat khos. Musyahadah ilmu yakin bitajalli, bahasa lagi ilmu yakin bitajalli. Itu marifat kalau yakin make tajalli tak gitu sebenarnya mah. Lain ilmu yakin sok iman taklid iman ilmu yakin cenah tajalli ilmu yakin beda aja. Tama kakara yashaduka qurbahu minka. Ilmu yakin anu eta mah paling ge rasa deukeut jeung Allah. Abi saya tajalli. Ieu mah babi ilmil yakini bitajalli. Wabil faidadir rahmani nawan warid ilahi Allah datangkan warid ilahi kan hatena faidadir rahmani disebut wa ta'arufil ilahi iyani jeung kamarifatan bangsa nyata nawan marifat khos ilmu aya nahlin tidak marifat
muhadharah, mukasafah, muayana, musyahadah. Mereka dipapai makom, jadi itu makom ma'rifat. Tidak ma'rifat, mukasafah. Tidak mukasafah, musyahadah. Tidak musyahadah, muayana. Tidak muayana, ittisal. Sanggeus ittisal, jadi makom fana. Sanggeus makom fana, makom muqarrabin. Aya muayana kan di dalam ma'rifat. Yang bahasa musyahadah eta mah lamun musyahadah samemeh muayana makom wasilin. Lamun musyahadah sabada muayana makom muqarrabin. Aya bahasa. Jadi dina makrifat ka Allah teh aya muayana, aya ningali nyata. Ian teh nyata pan. Lamun muayana samemeh musyahadah realisasina kieu. Jadi ningali nur guyub can bisa nyaksi karena rudat Allah geus geus boga katanjuan sajeron ningali nurul guyub ieu tantuing nyaksi karena rudat Allah ta eta disebutna muayana qoblal musyahadah aya muayana ba'dal musyahadah musyahadahna manana lain muayanana beda muayana mah anger musyahadah qoblal muayana mah makom wasilin lamun musyahadah sabada muayana makom muqarrabin kudu paham dina masalah bab makom eta ge mata kerja maru paham ilmu jabal mukmin ngamanan kitab mana we ge bisa kan langsung diurukan ku Allah rani da teh kitu nganu populer mah ieu kitab jabal mukmin tadi aji ieu make nerangkeun hikam teh jabal mukmin sok aji hikam lebah dieu ka batur sarua mah nerangkeunna mun teu ngaji jabal mukmin malah hakur paling usul ka ilal ilmi teh nyaho bihi ka Allah geus nyaho ka Allah. Ari nyaho teh beda-beda mah. Aya marifat am, aya marifat khos. Dina marifat khos beda-beda, aya maqam wasilin, aya maqam muqarrabin, beda-beda mah. Maqam arifin. Eta teh marifat wasilin, maqam fana. Majdubin, maqam jamul jam'i, muqarrabin, jam'u wal farqu. Marifat kan eta ge semua. Jadi di dalam ma'rifat khosnya beda-beda ya tingkatnya. Ma'rifat khos dina makom wasilin, ma'rifat khos dina makom majdubin, ma'rifat khos dina makom muqarrabin. Yes. Lamun rek caritakeun ibarat wah hakikin, tamat we ka asar ge. Kalah lohor tuh ini. Muga-muga we ilmu geus didugikeun sing barokah ulah waka dimautan Allah selagi can jadi ahli usul maka Allah. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.